mana teh budak teh si Surjang teh kayak kieu can bulang kitu wae teh. Assalamualaikum. Salam. Si Surjang geningan. Sok aja, calik. Tas di mana aja? Terus amung kan biasanya yang baru dak. Depoho isukan jang. Ngalah sampai teh. Udah dicaka mana gitu Mas Alba teh? Kadinya we lah ke Mang Ading jual nama lah. Oh iya tuh Pak. Kunaon jang pulang-pulang. Iya Pak. Itu ngadu kahoyong. Kahoyong naon ya teh? Yang hoyong Mas Santren. Alus jang buka kahayang teh. Emang hayang Mas Santren ka mana? Ari kahoyong mah Pak. Yang teh Mas Santren teh ka Bandung. Nah jauh-jauh teuing geuning Mas Santren teh jang hayang ka Bandung. Iya Pak. Terus cita-cita abdi yang Mas Santren ka Bandung teh. Ya sae ari kitu mah. Cuman meureunnan ti bapa mah dalah di kumaha sakieu kaayaanana. Cuman meureunnan ti bapa mah ngan saukur naon nya ngadoakeun we meureun. Nya paling pepeujeuk ti bapa mah sakieu we bapa pasti ngijinan ka hidupnya ke Mas Santren gitu. Cuman pepeujeuk ti bapa mah meureunnan anu kahiji kade eta amalkeun doa anu ti bapa geus diajarkeun. Atuh anu kaduana meureunnan kade pepeujeuk pisan ulah sok tual toel kanu jadi awewe gitu. Ka awewe lah istilahna mah nya. Bari bahasana bisireun meuh. Tah anu katilu pepeujeuk ti bapa mah meureunnan ulah sok nginum dina botol bisi mabok ya. Rek ku bapa diizinan hidup rek Mas Santren mah. Nuhun Pak, abdi terus diizinan Mas Santren. Amanat anu ti bapa kau beli dicamkeun dinu hate bade dijalankeun kau beli Pak. Nya iraha tuh rencana arek mangkatna Surjang teh rek Mas Santren teh. Kahoyong mah bageto Pak mangkate. Sae bageto mah. Da meureunnan isukan mapan urang ngalah sampeu panan ya. Etang-etang keur bekalan bapak da bisa mekelan meureunnan nya. Keur sekalian we meureunnan keur bekal isukan sekalian urang ala sampeuna. Ya Pak. Nya sok atuh jang. Ieu bapak geus kada tuluh geuningan. Bapak mah rek istirahat heula mah. Ya Pak. Jang, kamana budak teh? Oh, gitu. Geningan ayo orang ke kebun teh ya. Orang ngalah sampai. Ayeuna. Ayeuna we lah. Ayo tuh. Sekalian bawa karungna teh. Ya.
Kebun teh iya ya. Tidak arali kene apa ya mah. Wah, oke dah dihanap memang sekarolot ya teh. Umurnya teh geus hampir 1 tahun ya teh. Yang bantuan ya. Lumayan ya sampai ayaan juga na ya. Cobaan bang rabut. Tuh. Serangan manggiringan. Tuh, geningan. Ya. Gede ke sampan aja. Sakit-sakit berat ya nakna. Iya. Ya nama yang mulang we. Terus mulang itu lumayan. Itu tasahakeun Pak. Nyaomat we simpangkeun ka Mang Ading. Mangga Mang Ading we. Ya. Atuh abdi ti payun anak Ya ieu nya. atuh.
tigana abdi bade makat ayeuna bade masantren teh. Oh karate rek ayeuna mangkat teh si Ujang teh. Nuhun Pak ayeuna. Jang ari kekeh hidup maksa arek masantren mah bral geramiang demi cita-cita hidup nyangan ilmu agama didoakeun ku Bapak sing salamet di perjalanan oge tur dipaparin kesehatan. Amin. Nya meureun pepeujeuh ti Bapa mah kade tong jauh ti para ulama oge ti para ustad sangkan hidup dinani cak salah aya nu ngelingan nya sok we doa ti Bapa marengan hidup. Nuhun pisan Pak pidoa sareng piwujengna Ujang bade dicamkeun dina hate. Nya sok Jang bral geramiang doa ti Bapa pasti marengan hidup sing aya dina kalalancaran salamat di perjalanan sangkan cita-cita hidup terlaksana demi ngawujudkeun negakeun agama Allah bral geramiang.